Sampurasun nepangkeun nama abdi Iis Sartika di Paguron Kahuripan Kian Santang Putra anu domisilina di Desa Kertamukti. Dan ayeuna abdi ngiring janten pamilon di Pasanggiri PPSI Kecamatan Cipatat. Dan ku ngiringan Pasanggiri dina dinten ayeuna bangga, sedih, campur aduk. Harapisan dina acara Pasanggiri ieu tiasa ngarakeutkeun silaturahmi antara sesama paguron, nambihan potensi-potensi baru di anak-anak muda anu kapayuna. Ka sadayana panitia anu tos menyelenggarakan acara ieu, mugi-mugi kapayuna sing seueur deui acara-acara sanes. Wabarakatuh. Sampurasun Simkuring Wasta Suryana ti Padepokan Sri Tunggal Sakti. Alhamdulillah Simkuring ayeuna janten juara hiji Pasanggiri Ijen Remaja Putra pisan tiasa ngiringan Pasanggiri PPSI. Ayo urang ngamumule seni budaya Sunda utamana pencak silat.
mana sadayana para pemburu digelar aya acara alhamdulillah dan subangsa panginten terluput tina kalapatan tina kailapan pasti aya mohon boh ti abdi panginten pribadi selaku ketua DPC oke rekan pengurus DPC PPSI Kecamatan Cipata dari para panitia anu ti abdi kirim ka akhir parantos solid panginten kahaturkeun nuhun panginten nyuhun hapunten ka sadayana daya gading anu terletak daya piring anu dipake krong sareng gelasna sakali ini nyuhun dihapunten sabadaya kalapatan abdi tumada rumaos masih kena tebing masih kena alhamdulillah mugia kapayungan para pagurun sadayana cik lamun lanjut kuat urang mah ke Kabupaten Bandung Barat urang tembus ka DPW urang tembus ka DPP pinuhan ke sadayana hatur nuhun pisan kana pangrajung ke sadayana boh lahirna boh batina boh materina boh tanahina nyuhun hatur nuhun pisan ka sadayana hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bari amanah ka anggota PPSI sadayana ya sumpah PPSI kahiji kudu akur batur sanemun kudu akur jeung batur kasor komo jeung batur rapakuron ya dan menang bersama yang mencari juara adikuna ulah setiap juara kudu leuwih ampuh kudu sopan santun sama ramurang kali kasepuh ngomong amanat sesepuh ulah karena agama Islam di PPSI anu dilatih ku Jenderal Koswasi Panglima Jawa Barat tinggal hiji deui sarapan dan yang pertama terima kasih maka kembali ke tempat. Selanjutnya juara tilu. Oke, nanti yang juara Sanyo kato. Oprok yang putih. Selanjutnya juara favorit. Kepada juara Pasca Kiri DPC PPSI Kecamatan Cipata tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PPSI di Jaya. PPSI. Alhamdulillah. Atur kenuhun ka media Kiwari maksudnya. Anu tos masihan waktos dina kanggo ngabajangkeun seni ibing penca. Rehna pribados atas nami Agus Wendra atau Dewan Hakim tingkat DPD KBB, Dewan Juri tingkat DPW wilayah Jawa Barat,
disarengan ku Mang Alit, juri DPW, Dewan Juri DPD Kabupaten Bandung Barat. Bados ditugaskan pancen ku pupuhu DPD PPSI Kabupaten Bandung Barat. Rehna DPD ngayakeun istilahna ajang kanggo prestasi seni budaya penca khususnya PPSI di Kabupaten Bandung Barat anu ayeuna kanggo seleksi di Kecamatan Cipatat kanggo ka tingkat DPD. Tingkat DPD lulus panginten ke seleksi deui ka kanggo tingkat DPW. Ajang ieu diayakeunana satahun sekali, upami PPSI tingkat DPD setahun sekali, upami tingkat Jawa Barat 2 tahun sekali bener. Nah, ngadakeun seleksi di tingkat DPC, DPD kanggo seleksi ke tingkat Jawa Barat. Kapayuna mah panginten tingkat nasional, PPSI ayeuna mah parantos tingkat nasional gitu. Nah, juri-juri DPP, juri-juri DPW, juri DPD masing-masing. Alhamdulillah hasil didikan tingkat DPP manten abdi dilaksanakeun. Kararesan pribados oge juri DPP anu ngadidikna juri DPP lungsur ka DPW Jawa Barat manten. DPP lain mah nasional manten lungsur ka DPP DPW Jawa Barat. Terus ka tugas di DPD masing-masing kanggo ngembangkeun seni ibing penca. Alhamdulillah antusias dukungan masyarakat khususnya desa Gunung Masigit sabudeurna dan umumna sakecamatan Cipatat mentu itu. Rehna alhamdulillah abdi ngaros regreg dukungan tiap paguron Cipatat paling dugi ka 50 nya 50 paguron anu ngiringan ayeuna neme 40 paguron. Alhamdulillah sadayana paguron ngartos atan kanggo ngajengkeun ka tingkat kaluhur rupinanya tingkat DPD, DPW, DPP-na. Alhamdulillah marorong kali anu terbaik panginten utusan DPC duta DPC kan dicana ka seleksi di DPD KBB. Ayo ka para tokoh seniman khususna penca ka para paguron yuk urang sharing demi kemajuan tunggul-tunggul paguron. Urang ciri khaskeun paguron munculkeun alhamdulillah hampir 500 paguron satu Kabupaten Bandung Barat. Telesan abdi ge linggihna terus pengurus di DPD KBB. Alhamdulillah atas bantosanana ketua Pasekku Pasekjenna. Alhamdulillah antusias demi ngarojong kanggo kemajuan seni penca PPSI. Alhamdulillah dukungan ti pemerintahanana di desa kecamatan alhamdulillah antusias termasuk di tingkat dinas seni kebudayaan termasuk dorongan Bapak Bupati PLT gitu. Terus saya alhamdulillah aya bimbingan ka tiap DPC berkenuhun pisan ka DPC Cipatat khususna desa Gunung Masigit nuhun hatur nuhun pisan atas masihan lahan bentuknya sampun kali sareng rojonganana hatur nuhun pisan. Itu pae ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.